Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu anu kusim kuring dipika hormat. Sim kuring bade medarkeun deui acara ngadongeng Sunda. Mugia dongeng sim kuring ngajantenkeun pangiring dina waktuna sewang-sewangan para wargi. Mangga geura siapkeun kopina sareng opieunana mitra. Bilih aya anu teu acan wanoh tepangkeun sim kuring ye mulyana. Tong hilap mitra disabrek wae channelna RD Mulyana Dongeng. Like, share, and comment sangkan channelna tiasa berkembang kapayuna. Tiasa nyuguhkeun deui acara dongeng-dongeng Sunda anu ku urang sadayana kedah dimomole tangkan henteu kagerus ku jaman. Sim kuring bade medarkeun deui dina lalakon Si Kohar Gurat Beunghar bagian ka-16 anu dikarang ku sim kuring pribadi. Lamun telepat mah dongeng teh parantos dugi ka bagja aki anu dipikaharep ku sim kuring teh geus datang geuningan. Hampura jalu aki rada lila ka dieuna. Ku datang ka dieuna oge sim kuring ngarasa regreg aki. Cing pangieunkeun cai atuh ka aki teh. Ulah dianggurkeun wae ilaing mah minta. Tekung si lila suminta ngageroan biwawa. Pak, mohon juragan aya priyogi naon juragan? Ieu pangieunkeun kopi jeung bawa opieunana ka dieu yeuh. Sumangga juragan. Urang kudu kumaha tah aki ayeuna teh. Engke peuting ayeuna jeung aki urang kaleuweung cadas. Bade naon tah aki? Lain maneh teh arek numpulkeun sakabeh jalma anu ngahalangan ka maneh teh lain kitu minta intina mah si Kohar. Nya terus bade kumaha tah aki? Urang tepungan balad aki nyaeta siluman nagara leuweung cadas. Oh kitu aki. Minta kumaha ilaing sanggup aki, nu penting mah tujuan urang laksana. Alus atuh. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui tapi sateu acanna diteraskeun. Sumangga atuh nu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng diklik heula notifikasina sangkan tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan mitra sadayana anu atos ngarojong acara dongeng ieu mugia dipasihan sehat sabihara sabiharina. Hapunten mitra, mangga urang lajengkeun deui. Teu karasa poe teh nyedek deui ka magrib. Aki Wikalpa jeung Suminta geus saged dandan. Cenahna mah arek muru ka leuweung cadas. Harita teh kira-kira jam 7 peuting. Suminta jeung Aki Wikalpa geus ngamimitian leumpang. Di sapapanjang jalan Suminta mah rada empot-empotan bujurna. Sasakali leungeunna nyepengan terus ka Aki Wikalpa. Daya taweh di jalanna rembet pisan ku kakayon. Sora-sora sato anu aneh silih tembalan. Tapi pikeun Aki Wikalpa mah ngagidig eueuh kasieun. Da eta weh pangawakanana Aki Wikalpa teh geus sakitu kolotna. Tapi matana awas tur seukeut titingalianana. Dibandingkeun jeung Suminta umurna jauh beda jeung Aki Wikalpa mah. Tapi lempangna mineng ti tajong.
ciga anu kakarayapan. Sasakali Suminta mah ningalian wae ka tukang. Urang caritakeun geus nepi wae Aki Wikalpa teh terus marentahkeun ka Suminta pikeun diuk deukeut handapeun tangkal caringin. Terus Aki Wikalpa ahurungkeun parupuyan. Terus teu lila Aki Wikalpa nyeungeut eta menyan. Terus marentahkeun ka Suminta sangkan diukna pindah gigireunana. Sok minta peremkeun panon teh. Minta terus tarik napas. Saacan ditepak ulah waka beuntak besi engke maneh tinggalin. Oh kitu Aki, siap ari kitu mah. Sok geura peremkeun ayeuna. Sok atuh Aki Wikalpa sidakep tunggal. Bibirna kunyam-kunyam mapageun jampe pamake. Tekung silila Aki Wikalpa nepak ka Suminta kana tak-takna. Nandakeun yen geus nepi ka tempat anu dituju. Bray atuh Suminta teh mukakeun panonna. Euleuh di mana ieu teh Aki? Mending ngeunaheun kieu tempatna. Lain tadi teh peuting kayaan teh Aki. Nah beurang deui geuningan, tapi di mana ieu teh Aki? Geus minta tong loba catur urang teh keur aya di nagara siluman ieu teh. Aki Wikalpa mapayan hiji lembur pinuh ku imah sarua kaayaan teh siga alam manusia sajajalan pada ningalikeun kaayaan teh siga di pasar. Nah Aki sarua ieu lembur teh ciga di urang nya Ki. Geus minta cicing maneh teh ulah tumanya wae bisi cilaka ya. Oh kitu nya Aki. Jep atuh Suminta teh jempe. Aki Wikalpa muruka karaton. Da eta we karaton teh wangunanana matak pikaresepeun. Sigana bangunan teh dijieuna tina emas inten matak gugurilapan nepi ka pas gerbang karaton. Cedo hormat Aki Wikalpa teh ka eta gulang-gulang. Pok gulang-gulang teh mulai ngamimitian nanya. Hei, saha aranjeun teh? Jeung los-losan ka dieu aya perlu naon aranjeun teh? Kahaturkeun mang ribu-ribu ketik kabingahan. Kaula datang ka dieu aya perlu ka Raja Haruman. Anu ngageugeuh ieu leuweung cadas. Aya perlu naon aranjeun teh? Sim kuring nyata Aki Wikalpa aya maksud pikeun deudeus ka Raja Haruman. Tungguan di dieu saacan diparentah mah. Ulah kumawani asup saacan aya izin mah. Kaula rek nepungan heula raja. Nepikeun pamaksudan anjeun teh manusia. Sumohon diantos wae. Atuh gulang-gulang seurang indit muruka jaro karaton. Pikeun nyampekeun pamaksudan Aki Wikalpa teh. Teu lila atuh gulang-gulang teh nyamperkeun deui ka Aki Wikalpa teh. Sok anjeun ayeuna geus aya izin ti raja sangkan asup ka karaton. Atur nuhun. Aki Wikalpa jeung Suminta dijajabkeun ku gulang-gulang karajana sanggeus nepi. Terus Aki Wikalpa cedo hormat ka patuka raja teh. Terus manehna nyarita. Cedo nyembah hormat Aki Wikalpa teh ka patuka raja. Kaula sejak bade dedeus kan kaula bade nyungkeun tulung tah kitu pamaksudan kaula mah. Bagaya Aki Wikalpa anjeun mangrupakeun sobat kaula.
Kaula moal poho ku jasa anjeun ka nagara kaula. Menta tulung naon tah Aki Wikalpa sok geura caritakeun ku anjeun. Kieu Paduka, rimkuring teh bade menta tulung. Kaula hayang pangalakeun patina sikohal sakulawarga jeung pangyieunkeun kakacauan di lembur Karang Jati. Yeun panyakit anu eueuh ubalna mun bisa mah sakalian tumpulugeskeun jalma salembur teh. Kaula bisa ngalakukeun eta sakabeh pamaksudan anjeun teh Aki Wikalpa, tapi aya syaratna. Naon tah syaratna Paduka Raja? Andika kudu nyadiakeun budak orok jang sesembahan kaula setiap malam Jumat. Mohon sejak diestokeun pisan Paduka Raja. Jangieun kasakit teh eta lembur Karang Jati, kaula arek ngutus siluman Adipati Walanggeni. Atur nuhun Paduka Raja. Kaula sejak pamit wae Paduka. Hei gulang-gulang geura jajabkeun tah Aki Wikalpa teh jeung baturna. Cedo hormat atuh Aki Wikalpa teh jeung gulang-gulang teh. Jadestokeun pisan Paduka, mangga Aki kaula jajabkeun. Jung atuh gulang-gulang jajab ka Aki Wikalpa jeung Suminta teh. Geus nepi ka dieu we jajabna gulang-gulang. Aki nganuhunkeun pisan ka Alandika teh. Mohon Aki kaula sejak pamit wae Aki. Nuhun gulang-gulang. Sok geura sila deui. Hayu ayeuna urang balik minta. Geus beres pamenta urang ka Raja Haluman Genil teh. Nya hayu Aki Wikalpa jeung Suminta diuksila. Aki Wikalpa ngomatan deui ke Suminta teh, ulah wakamukakeun panohna, lamun acan ditepak mah. Pok Suminta tumanya, nah Aki ulah mukakeun panon tah. Bisi tinggalin di alam siluman minta. Sok we gugu pamenta Aki teh. Nya maneh lamun betah di dieu mah kop wae, lamun embung balik mah. Mending balik Aki, jang naon di dieu. Nya bisi maneh hayang cicing di dieu. Ku Aki urang tinggalkeun minta. Moal Aki engke lieu teh atuh modeunan kudu nguruskeun itu ieu deui. Nguruskeun naon minta maksud maneh teh? Ya modeunan kudu ngien di KTP jeung paspor modeunan Aki lamun pindah mah. Mangasina di negara manusia. Ieu mah nagara siluman, ciga bodor wae maneh teh minta. Oh kitunya Aki ari sugan teh ciga di nagara urang-urang we. Kudu ngieun heula susuratan Aki. Manggeus minta moal balik kitu urang teh. Nya hayu atuh Aki Wikalpa sidakep tunggal wiwirna kunyam-kunyam. Salila dina perjalanan loba siga jalma anu keur ngarobrol, tapi sorana matak teu kaharti. Sora-sora aneh anu matak kadengena kana ceuli, sora angin matak hihiukan jempe tekung silila Aki Wikalpa mukakeun panona terus nepak ka Suminta.
minta geura bentak. Nah Ki geus aya di dieu deui geuningan di nagara siluman matak pibetaheun asa leuwih endah ti alam manusia, tapi nahanya siga di urang alam manusia geuningan alam siluman teh Ki nya lamun nyaho aslina mah mata kukurayeun minta ngajirim rupa anu sabenerna mah maneh moal daek hayang deui ka ditu. Marukan teh kitu Aki, panya teh siga di urang-urang we kitu Aki. Sente atuh minta angehanana bisa mindah rupa jeung baroga kasaksian cangkan urang bisa ngobrol jeung maranehanana. Oh gitunya Aki, tapi naha Aki geus isuk deui ieu teh. Geus na minta urang ka imah Aki. Tila atuh meureunnan Aki, apanan kuring teh teu mawa mobil ieu teh. Teu kudu make mobil minta sok nyekalan ka Aki we. Parasat Aki Wikalpa metakeun pangabisana. Ngagunakeun ajian kejang mesat manehna lumpat cepetna keur daeta we lamun aya nu ningalikeun ciga cahaya kilat bepelesatan. Ayeuna urang tinggalkeun heula lalampahanana Suminta jeung Aki Wikalpa, engke urang samper deui. Hapunten mitra intermeso sakedik nya simkuring hapunten tacan tiasa nyayogikeun dongengna tiap dinten. Kabujeng ku waktos kepada malan tah kitu mitra hapunten insyaallah kapayuna mah sumangga atuh urang lajengkeun deui mitra. Ayeuna urang guar deui caritaanana si Kohar. Harita teh isuk keneh haneut moyan. Si Kohar jeung si Kemet keur diuk ditepas. Si Kohar ningalian sapapanjang jalan. Hareup imahna mata kresik tur endah katingalina. Imahna si Kohar teh hareupna sawah ngaplak hejo tur luas hektaran luasna teh. Kaasup nu boga si Kohar eta sawah teh. Pok si Kemet ngamimitian nanya ka si Kohar. Lur, ayeuna mah katingali hegar deui lembur teh. Harita masa cakueuk hieum langit angkep sinar panon poe katutup megah hideung. Mata kukurayeun da eta we sora bentar matak norekan ceuli ditingalian we bungkeuleukan kana nu kitu. Tatangkalan cing palenod ciga anu arek pareungas. Lembur Karang Jati teh ciga anu moyong tah kitu Kohar euy. Lamun hayang apal maneh mah. Iraha kitu met aya kajadian kitu teh. Ya pas maneh gering we Kohar. Maneh gering teh lur. Rasaan mah ciga lembur Karang Jati teh ciga ngiluan moyong. Da eta we urang salembur pada ngadoakeun maneh lur. Maruk kitu met euy. Atuh uing nganuhunkeun pisan ka urang lebur. Pangpang nama ka maneh Kemet euy. Geus bela totohan ka uing. Punten Aden, naluju naon ieu teh? Kumaha? Tos jag-jag deui Den Kohar teh. Alhamdulillah Mang. Mang arek ka mana kitu meniringkit kitu ku bawaan si Mang teh? Bare kasih Nyai kalandeuh Aden. Kadi itu atuh Amang Aden si Nyai mah aya tara ka mana-mana. Oh, nyatu Mang. Mangga Aden. Mohon mangga Mang. Tuh lur nepikeun ka diasong-asong kitu tah budak namang dirun teh. Oh, Mang Dirun teh kana dagang asongan ayeuna mah lain kitu met. Ih, lain lur. Teu ngarti wae maneh mah lur euy. Maksud uing mah nitah maneh ka ditu ge nyeta Mang Dirun teh ngasongkeun budakna sina deukeut jeung maneh. Oh, kitu nya met. Oh malulu maneh mah lur euy. Ah, geus met
orang ini tuh geus beurang ini teh. Siap, ayo atulur, curut wae atuh si Kohar jeung si Kemet ngagidik lempang. Urang salemur pada someah nanya ka si Kohar, unggal imah pada nawaran nyimpang heula. Ka si Kohar jeung si Kemet teh baku nama da eta we tiap jalma anu baroga budak parawan meni pahibut nepikeun kanawar-nawarkeun budakna. Da saha anu teu hayang atuh ka si Kohar teh keur mah bandana loba pantes deui dina rupana teh si Kohar teh. Loba barudak parawan anu hayang ka si Kohar teh. Tekung silila atuh urang caritakeun si Kohar jeung si Kemet geus nepi wae ka pabrikna. Dibagiakeun ku pagawena pada hormat ka si Kohar teh. Agen, kumaha sehat? Alhamdulillah berkah Cup euy. Kumaha kayan pabrik Cup? Oh masalah? Alhamdulillah yen malah ningkat ayeuna dina penjualan teh. Halus atuh Cup, kudu kitu tah. Cup tah si Kemet anu dipercaya kuing nyekeli pabrik, lamun aya nanaon mah ka si Kemet Cupnya. Tapi lamun soal tarung mah ulah ka si Kemet lain pakarna Cup euy. Siap, den, lamun kitu mah. Kumaha pagawe halus gawena? Neta ayeuna loba mantan anu gawe di dieu den Kohal. Naon mantan teh siga mantan kabogoh wae laing mah Cup euy. Ya maksud urang mah mantan pagawe Suminta loba numi anu pindah ka dieu tah kitu. Aden. Halus atuh Cup. Eta aya beja hawal tinu sejen yen mangda motos kacek cenah nama kudu wajib. Nya halus atuh Cup, da satadina satu kudu we Mang Darmo boga pola kitu teh. Uing mah karunya ka anak pamajikanana Cup euy. Ya ai sakadahna mah aden. Atuh si Kohar jeung si Kemet jeung si Ucup ngobrol ngaler ngidul. Ayeuna urang caritakeun deui Suminta jeung Aki Wikalpa. Matak heran atuh pikeun Suminta mah dina petana si Aki Wikalpa teh. Dararasana mah acan ngicep-ngicep acan. Di imahna ngicep-ngicep acan geus aya deui di imahna Aki Wikalpa teh. Nya Aki kumaha carana tah urang menangkeun eta orok teh? Tenang, jalukeun we eta mah urusan Aki. Teu kudu pipil we maneh mah. Oh nya atuh Aki. Tah minta pake ku maneh ieu pusaka jangan jagaan awak maneh. Naon ieu teh Aki? Sakuan weh minta engke ge aya kalasana pikeun awak maneh. Oh kitunya nuhun atuh Aki. Sakedeung deui sareupna minta cicing heula di dieu. Aki arek nyangan heula jang sasajen. Penting ayeuna urang pigawe. Moal gagal deui kitu Aki pamaksudan urang teh. Moal ayeuna mah belat nandingan siluman raja hauman geni mah. Oh nya percaya kuring mah Aki, kuring lapar ieu teh Aki. Aya dahareun teu ieu teh Aki. Jung tuh ka dapur weh ngang wayahna di Aki mah eueuh naon. Nya teu nanaon lah Aki, nu penting mah ieu beuteung kaganjelan we Ki. Teu karasa poe teh geus peuting deui. Cunduk ka waktu ninggang mangsana Aki Wikalpa geus tiup meneko deui meuni katinggalna husu pisan.
sok atuh Aki Wikalpa teh mulai melem deui menyan. Di rohangan sakitu leutikna matak perih pikeun Suminta mah menyan teh ka ambeuna bauna meuni mampetan irung jeung mulek eta haseup teh. Terus imah si Aki teh karasa ingeung ningali di luar mah tatangkalan cing palanod suara kilat cing paburasat nyangan anu poek berinyai matak pikasieun eta kayaan teh jol bijil haseup hideung na parupoyan. Telila kalilaan eta haseup teh beki gede terus ngajang ngelek jadi jelema jangkung gede dina sirahna tandukan bibirna sihungan. Nyatana Aki Wikalpa geus ngundang siluman titahanana Raja Haruman Geni nyaeta siluman Walanggeni. Manusia sim kuring sejak nurut ka anjeun sakumaha parentah Raja sim kuring Raja Haruman Geni kaula salaku adipati di negara Leuweung Cadas kaula sejak nurutkeun parentah ti anjeun manusia. Aus ilaing nurut ka kaula hayang ngembukang jati kabeh kena ku panyakit. Oh kitunya pikeun kaula mah gampang soal eta mah manusia. Hayang penyakit naon stroke, TBC, jantung, darah tinggi, araratul kadas kudis kelas jamur jeung sajabana kaula bisa ngieun eta penyakit. Pikeun Suminta mah rarempodan da bujurna. Pikeun Suminta mah rarempodan bujurna teh. Dan ningali eta wujudna siluman teh matak pikasieun. Meni komplit gitu penyakit teh Ki Walang. Bisi Aki hayang sok ku kaula kontan dibikeun ayeuna. Yes ulah atuh Aki mah. Kuring mah hayang eta penyakit teh dibikeun sakabe jalma lembur karang jati. Kitu tah Ki Walang. Eleuh waktosna seep kaum dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-16 diantos wae seri anu salajengna. Hapunten anu kasuhun mugia kahibur ku caritaan sim kuring. Hapunten sadaya tutur ucapan basa sim kuring anu kirang merenah. Mugia kahibur cag wassalam.